ulah sambarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit, ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga. Tetep bae ceknya lah yang geus nasib di Gusti Allah, dek dipimpiningan bae dek ditutupan diangkat jadi wali. Tah lamun ente yang jadi wali kawin kan asana ye saminggu ge ditolak ku sia. Eta nutupan pamajikan lain lalagaan. Ya Allah ya Rabbi ditaekeun deui ku Gusti Allah, taekeun deui ku Gusti Allah. Bahkan indung bapa nama nyarita sia eta boga pamajikan betah. Alhamdulillah bah. Aja ieu moal dikukukeun moal. Ditanya moal hayang kawin jeung nu sejen moal bah. Kunaon emang? Kieu bah. Lantaran ieu kula mah hirup di dunia teh moal kebal jasa. Abah ibu kula moal karbal isuk pageto bakal balik ke Allah. Nu dipikiran teh engke lain kuari lah sapira dunia. Kunaon eta bisa kos kitu? Hatena bersih jasa, bersih jasa datang ka pamajik aya jelema menta wiridan ka kiai kula menta wiridan naon tuh wiridan paranti sugih wiridan paranti sugih siapa lamun sugih ya sana moal kuat mawa sugih dasar wali numerena wali dibere wiridanana paranti datang ke Allah ya bae wiridkeun naon wiridana innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wiridnya ieu nya engke sugih-sugih engke bakalna sabaraha kiai sapetingna 1000 Ba Ahmad 1000 sabare baca 1000 dibaca ku nya 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi biyadihi malakutu innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Terus we dibaca ku nya saeuting 1000 salila 113 poe. Mun dibikeun ka urang dieu olab. Asana moal kuat urang dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Barang geus meunang 113 poe lada lain deui hate begitu rada lain deui teu hayang kana dunya nu tadina hayang sugih jadi teu hayang kana dunya. Teu hayang teh teu hayang sama sekali. Bebeja deui ka kiaina kiai. Kula kuari mah teu hayang ge sabarna mah kana dunia ngan kula hayang ka hiji awewe. Kula bogoh jasa ka awewe. Lamun kula teu kawin jeung eta asana kula mah hancur ye hirup. Eueuh deui harapan teh ewal teh eta. Oh jadi sia bogoh jasa. Ye. Wiridkeun nya naon? Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Eta keneh eta deui udah emang wiridan ngau lah omong siapa dua wiridan si kos kitu ayo guys tujukan Gus ya tujukan bismillahirrahmanirrahim amru idza arada syai'an yaqulu lahu subhanalladzi bi yadihi kulli syai'in tak geus tanyana 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 113 poe ngan 7 peuting doa. Dak dumadak nyana teh hampang awak. Begitu hampang awak teh peureum bisa hiber ieu mah. Hiber aing anu nembak moal cek kena ieu. Ieu mah pluk datang ke Mekah. Datang ke Mekah wiridan ieu masyaallah. Terus tawaf. Ai keur tawaf awewe teh awewe anu kunya ada dipake ka hayang aya keur tawaf deui. Iya oranganan. Tumpuan hatiku ada di sini cekin. Jangan langsung tawaf. Beres tawaf teh ya, beres tawaf ngobrol. Neng ayeuna neng ieu. Bisa ka dieu kumaha? Bisa ka dieu kula mah wiridan. Tisa wiridanna ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai Anu. Wiridanna naon?
innama amruhu idza arada syai'an ayaqula ai kakak sarua aing ge wiridan wiridan bisa jadi koski kahiji nomor kedua na ieu nomor kedua apan kakak teh ieu sebenarnya bogoh jasa ka neng dibere wiridanana eta sarua tah dibere innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun fayakun deui jadi kakak teh pan bogoh ka neng di titangga wiridan eta puguku lagi bogoh ka kakak jadi dibere na wiridan eta aja ngisi kudu kumaha tuh jadi jak kuari mah berubah hiji teu hayang kana dunia cek eta we nomor kedua kuari berubah bogohna ka Allah jadi kakak kuari teu bogoh saeutik-eutik acan aing ge sarua cek nya sia di hareupeun aing so amat aing ge sarua jadi teu bogoh ka sia bogohna ka Allah oh haraj asapan eta wiridan nu tadina hayang bogoh ka manusia digilekeun ku ahli Allah ba jadi resep ka Allah Masya Allah kohara gas cerita manehanana langsung bae ibadah sanggeus ibadah balik ieu cerita lain orang Indonesia cerita orang Baghdad barang datang ke Baghdad mau tidak mau ku kolotna ditikahkeun sia aja geus aya umur pan masantren geus lila aing nyaho ilmu sia geus rada ayaan alhamdulillah aing boga anak boga ilmu sia aing nyaho bahwa sia teh ditaluturkeun ku jelema nu hayang ngaji ka sia ngan aing mah ieu cek indungna can punah can lantis lamun sia can kawin ku aing sia dikawinkeun tuh pilihan abah pilihan ibu mangga abdi pokona dek nurut jasa akhirnya dikawinkeun awewe pan lamun dikawinkeun wedakna kandal jasa beuh luar biasa eta pipi ku herang-herang teu nyaho jero nama kos kumaha nu penting mah herang bae geus kutuna ge kutu geus teu wani sireum si Soledat aya sireum ge ka dieu hajut si Soledat ngobrol jeung babaturan aing teu sanggup ti Soledat cek heuh aing ge sarua rapih jasa keceritakeun mah dikawinkeun we geus dikawinkeun ramean maghrib selesai isya salakina mantes di masjid pamajikanana kacai beres kacai dikumbah nyana salat isya beres salat isya langsung ka kamar berbaring salakina asup ka kamar biasa endek malam pertama barang didelek ku salakina beda bangetna jeung tadi berang mah ku lesang-lesang teuing barang didelek di kamar bopeng bolode bopeng ieu beak ieu buak bopeng bopeng kabeh we sabeugeut bopeng bolode deui sogo gede cinggir cek ngana teh salah teh si dedegan aing ye ja tadi mah ku geulis teh cuma bopeng langsung pemajikanana Noel ka salakina biasa Noel biasa bae cak salakina teneng hampurannya kunaon ka kamar rada kurang deuleu jadi teu pati ka deuleu nanaon ge remeng-remeng hampurannya bungaheun jasa teh pemajikanana berarti aing bopeng teu ka deuleu ye bunga jasa alhamdulillah cek majikanana beuki pede bae nya di hareupeun salaki tadi teh berada ditutup-tutup barang ngadenge salaki kurang deuleu atuh dimrak-mrak teu kadeuleuan ieu isuk biasa ngobrol isukna biasa ngobrol terus ngobrol deui kak ai kakak kurang deuleu teh emang ti keur ieu apa kakara kuari-kuari ngadadak ceknya ieu mah henteu ngadadak ajuk kieu kakak ieu masyaallah jaknya teh geus kieu meureun ti Gustina atulah ka geus nemah bae sebulan 2 bulan setahun tapi nyana dirahasiakeun bae ari maca Quran mah maca kitab jangan teu buta ieu tapi ka pamajikan masal deukeut bae ka pamajikan bubutaan malah leumpang ge mentara dari tungtun ka pamajikan mentara dari tungtun mitohana ge mitohana ngomong eta salaki sia emang sebenarnya rada kurang deuleutan heueuh bah
nyana rada kurang deuleu ti keur ieu apaannya pas kawin deh bah kurang deuleu teu kadeuleu atuh sih bopeng sia teu kadeuleu can nyorang neuleu ka kula ge encan nyorang nyana ngomong-ngomong teu beungeut bopeng berarti teu kadeuleu bah ieu salamet ieu anak abah cek nyana salamet geus bae terus datang ke boga anak 1 2 3 4 5 loba anakan tapi tetep bopeng tinggal bopeng tetep anakan geus loba. Nah nu jadi masalah kunaon ieu lalaki diangkat ku Gusti Allah nu tadina sakadar ahli ibadah naik jadi pangkat sholihin begitu terus manehanana nutupan ka pamajikanana diangkat deui jadi wali Allah kan kitu nyahoeun tah bahwa salaki teh asli dapat teu kurang deuleu teu nyahoeun lantaran mipindingan pamajikan diangkat jadi wali. Ya Allah ya Rabbi tuh ulun kula ulun urang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu tah heunya babari orang jadi wali teh babari mun urang pamajikan kebenaran hideung ulah disebutkeun hideung ulah urang dikawinkeun menang kolot ieu pamajikan urang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu teh hideung tetep bae urang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teuing geus ngomong dua mah kok kitu bang emi pindingan ya Allah ya Rabbi karim ulah sambarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga ieu tah nutupan ka isin pamajikan ti kawin datang ka anak baranakan nyana tetep bae ngakuna kurang deuleu ku sebab nyana mipindingan ka isin pamajikan haju ditutupan ku salakina diangkat jadi wali Allah beuh eta pohara jasa kuat jasa teh santri kasep aya di nyana gagah aya di nyana pinter aya di nyana boga pamajikan bopeng tetep bae cek nyana lah ieu geus nasib di Gusti Allah dek dipimpiningan bae dek ditutupan diangkat jadi wali tah lamun ente yang jadi wali kawin kanu jore asana ieu saminggu ge ditolak ku sia eta nutupan pamajikan lain lalagaan ya Allah ya Rabbi ditaekeun deui ku Gusti Allah taekeun deui ku Gusti Allah bahkan indung bapa nama nyarita sia eta boga pamajikan betah alhamdulillah bah aja ieu moal dikukukeun moal ditanya moal hayang kawin jeung nu sejen moal bah kunaon emang kieu bah lantaran ieu kula mah hirup di dunia teh moal kebal jasa abah ibu kula moal karebal isuk pageto bakal balik ke Allah nu dipikiran teh engke lain kuari lah sapira dunia kunaon eta bisa kos kitu hatena bersih jasa datang ka pamajikan kitu nyahoeun tah bahwa salaki teh asli dapat teu kurang deuleu teu nyahoeun lantaran mipindingan pamajikan diangkat jadi wali. Ya Allah ya Rabbi tuh ulun kula ulun urang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu tah heunya babari orang jadi wali teh babari mun urang pamajikan kebenaran hideung ulah disebutkeun hideung ulah urang dikawinkeun menang kolot ieu pamajikan urang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu teh hideung tetep bae urang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teuing geus ngomong dua mah kok kitu bang emi pindingan ya Allah ya Rabbi karim